Mang, ereka masjid, alus nu hideung atawa nu bodas? Nu bodas lah. Oh, nu bodas ya? Keluar. Tapi alus keren nu hideung mah dari gaya. Ya. Tapi alus kene nu hideung Hah, ke masjid heula. Ya. Tapi alus kene nu hideung tuh nya tinggal pantasnya make nu hideung mah nya. Alus make nu hideung. Ya, masjid heula. Asa nama alus nu bodas deh. Besok nu bodas alus lah. Cenah nanya dinya teh. Gitu gitu. Ya. Mang ieu gerbang tutupan ulah. Dah, jalan barang kene ieu. Oh, nya berang kene. Tapi asa mending ditutupan ketang. Lah teu kudu berang keneh ieu keun we cenah muka. Cenah nanya sia teh. Balik pisan. Itu sambungkeun deui jeung nu ieu. Bisa kunci? Action. Tuh, hujan-hujan kieu mah ngeunahna ngopi net euy. Oh, amang ngerek ngopi. Nya nyinji ka warung lah. Hiji we keduanan. Ieu wae. Kopi naon mah? Kopi hideung atawa kopi susu? Jika nama kopi susu ngeunah deh. Kopi susu lah. Oh, kopi susu wae. Heeh. Heeh, tuh. Iya, Mang. Nah, kopi hideung. Cenah tadi kopi susu. Tapi dah cek abi mah asa ngeunah kena kopi hideung mah. Si eta ngomongna kopi susu, datang kopi hideung teu baleg pisan. Junet. Yuk. Ke mana? Arek ka warung gitu. Langsung nanya. Ke warung mang, mending kana motor mending numpangnya gitu. Yang tadi ditanya. Henteu, mana ka mana hungkul. Arek ka mana? Arek ka warung, mending kana motor, mending lempangnya. Ya, mending kana motor tuh, ngara gancang. Ah, kita asam mending lempang mah. Lempang lah. Si kehet cenah nanya kana motor lempang teu baleg. Saya lari dia. Duh, hujannya mang. Iya hujan. Ka mana gitu? Eta erek ka hareup ka warung. Make payung ulahnya. Ya make payung atuh hujan bisi rieuit pan aya di payung di jero tuh. Oh, heeh. Ya, coba.
Mending kan teu make payung kan ah. Ih, si kehet yang dibikin di kawin payungna terbalik. Tereh teuing nyokot payungna bieu. Untuk Dalila saya itu. Duh, hujannya mah. Ya hujan, ke mana gitu? Erek ka warung. Make payung ulahnya. Ya make payung atuh disirieut. Pan aya payung di jero. Oh. Tapi mendingan ulah make payung datang ah. Seliba, emang cekal. Nih, si kehet. Cina make payung. Tapi payung dibikin ka urang. Terbalik. Heh.